Ucup dah, ucup. Si Junet untung urang si Dragor ka dieu. Jangan mah tak salah, ucup dong salah mata. Naon? Naon? Urang mah teh salah. Tah nu salah mah ieu. Mun aya nu kieu. Geus teh mana teh omongan urang lempang deui ya. Ayo cenah. Hitung ieu penyelamat. Penyelamat dia. Kala tinggal. Tuh, si gaya awewe. Mana? Itu tuh. Mana? Itu. Alah. Itu mah ini. Cek saha. Itu. Budak ngora itu Ngora, mah. ngora. Ya. Ngora. Sok tanya ceng buka kacamata na ceng budak ngora tinggal tuh. Ngora. Ya, bener. Budak ngora. Sok budak ngora. Ngora. Geus eta mah cocoknya jeung urang. Urang nu gede mah ono kalau Teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Ngeleutik heula di mana-mana ge. Nah, mana hayang leutik aja mana lah. Ieu nya ayeuna kolot teh dileutik heula, samemeh jadi kolot. Mata dileutik heula. Nah, ya leutik lah kalau mah cicing Ngora, kolot mah cicing. Ya. Oh gitu. Ya ini dah hareup. Hareup ini. Ayo. Yo daripada pi omongan urang tanya we. Urang tanya. Sebenarnya bogona ka saha? Siap teu? Siap. Ayo atuh. Kamananya si Enok teh geus di WA ti jam 1, ayeuna jam 4 hendak datang. Kamananya udah diisuk-isuk, aduh itu di imah pabalatan. Rumah wadah, can geuseuh. Kamananya mah di si Kodir mah kitu. Teteh nu di naon? Neng di jenaon, dia emang jenah yang di diet desa. Mohon abg hayong di dieu calik di dieu. Ribut wae pan urang nu mimitina oge. Jadi lamun urang nu mimitina berarti urang anu diukna. Oh muhun aa mangga bade sareng. Terus abi di dieu. Cing. Abi di dieu. Cicing. Abi di dia. Cicing. Abi di dia. Cicing. Geus cicing diuk ka di dia diuk. Cicing. Naon atuh? Halurin. Alah Gusti. Oh no. Cik atuh diuk teh babareng mah ini kurang di dieu lah. Cia jalan urang. Nih. Urang mah tadi ge di dieu. Tanyakeun ka si tetehna. Bisa. Cuma koplok. Cia teh. Tuh, Junet. Nih. Ucup lain urang. Ucup. Ah, Si Junet. di dieu wae dieu. Tuh, itu dah Gak urang ngerakeun si Emah yang ka awewe teh. Ngerakeun ah. Ngerakeun tahan ini mah. Jalan. Duh, teteh nuju naon nih? Ngalira wae. Jika nanti teut acan. Muhun aa ieu saya cai akan. Aduh, karunya nih. Kayak atuh ku abi bari dipangmaserkeun ka payun. Terus ku abi pada mesen naon. Aku galon kalau dipeserkeun lah. Tak, kemudian teh memasarkan aqua kapayu insyaallah. Mana meni pede ti kamari kene. Beli aqua galon, aqua gelas, boga duitna teu. Boga? Mana? Teu boga urang mah. Mana boga teu? Teu boga. Boga. Geus nu kasep heula. Kita tanya kita payun maserkeun. Gaya sama nih. Aduh itu. Aduh, hiji kasih. Enggak wae emang. Saya bur ka abis Kang Junet. Kang Junet udah bagus tuh. Ulah Abi kita we. teh ulah beli ka abi we abi bageun. Leuwih bageun ti ieu tah. Kalau salah ada kalau tuh ini hayang ka dieu, mana hayang? Nya kudu nu leutik heula atuh di mana-mana. Itu teh da urang nu hayang mah urang kalau mah cicing, beda mah cicing tah. Beda kana plok we tong ngai. Song teh boga ka boga mana? Ah alim aa da abina teh jadi kabubur di jadi kabubur. Bae tuh Kang Junet, ayo ulang kawin yang ada tuh, Bu. Paling lami-lami itu mah tinggalkeun itu mah. Naonan. Neng bade kawin anjing, Kang Junet ge sareng anjing. Bade mah. Ah alim da abina teh jadi kabubur. Nah, seperti ini Junet na bageun pisan setia kamen. Cesi. Cemimin bade ka mana? Cesi abi teh ngelari si Ceneng ti enjing-enjing.
Tuh kakak mana di bumi pabalata teh. Ningat teh Cek sih. Oh itu, neng mah nuju di jembatan Rego di Cicawi. Oh Cek sih atuh nuhun atunya. Ini sampai sana. Ari Cek sih pada ka mana? Saya itu kabar tinggal. Neng, ini baru kamu mang Junet ini tuh bagus pak Neng. Naon. Dedengian teh hayang ka anak urang. Gawe ge can boga. Neng, Abi mah tengirian di tadi di pilarian di mana? Naon ari maneh Junet hayang ka anak urang. Maneh gawe can boga. Sok geus ayeuna mah. Sok Neng, di tadi teh anyi-anyi ku mama dipilari. Kadon aya di dieu geuning si Junet. Mohon mama ada si Junet ngerian wae abi kita tadi. Nyata saya mah tong dihamilan wae lah si Junet. Ini kaki dia di dia kalau ngomong serangan. Ibu, jadi aing kata bohong. Oh anjing. No.